Ja, maneh lamun boga duit samiliar kira-kira dipake naon? Teuing ton euy teu kapikiran mun maneh pake naon. Mun urang mah jigana meuli tanah aja euy. Soalna kan lamun misalkeun tanah mah hargana naik tuluy. Jadi lamun misalkeun ayeuna urang meuli harga samiliar teh, sabaraha tahun ka hareup bisa jadi 5 miliar. Ah, ai kitu mah tuh urang rek meuli sapi ton. Meuli sapi samiliareun dek disimpen di mana? Ai maneh moal asup di kandang sapi maneh mah atuh. Kan maneh ke meuli tanah teh. Jadi ke urang bisa nyimpen sapi di tanah maneh. Ah, teu meunang atuh ke teh tanah aing tai sapi hungkul nyarujit nya bau anjing nyieun sorangan kandangna isi tong di tanah batur atuh. Pira aku kabesti sorangan seureuk susulitan. Pira ge nyimpen sapi goblok. Eueuh sabesti-bestian anjing tanah aing ledug kita aing teu meunang nanaon ngeunang kotoranna hungkul goblok teu mikir sia mah. Goblok sia hidup susulitan mah kuburan sempit sia mal bisa ngeliat. Tong sangeunahna ai hirup goblok maneh hungkul kitu nu menang untungna ya aing menang naon sok. Menang tai goblok, lu bang ngomong pisan. Hakan ku sia taina mah meh tereh lintuh. Anjing, tu pira nyimpen sapi hungkul teu meunang goblok. Nya teu meunang atuh goblok mikir we aing maneh atuh. Goblok aing kurang kumaha ka maneh. Manya teu pira kitu hungkul ge teu meunang. Naon maneh teu narima keputusan aing cak aing teu meunang teu meunang. Geus anjing selesaikan secara jantan.